Bismillahirrahmanirrahim wa yad'u syabab lan ngundang ya Kangjeng Nabi isya syababa ing pirang-pirang kang anom li taatillah kadu taati Allah wa ibadatihi lan ngaibadahan ing Allah munzu badi hayatihi dalam ngawiwitan uripe syabab liyakunu berpenyantaan wa syabab giran salihan ku golongan kang saleh wa mujtami'an saliman lan perkumpulan kang salamet mutahallian bimakarimil akhlaq kang gawe papaes kalawan pirang-pirang akhlak pirang-pirang kang mulia kama yad'u ila kasratin tiwaril muslimin kaya Allah ngajak datang yang Nabi maring akumintani ngawangkang muslim kabeh fil masajid dalam pirang-pirang masjid salatul jamaati kabeh salat berjamaah dititah ku Kangjeng Nabi ka para muslimin salat berjamaah hatta tasyiba qulubuhum malah ngerat apa pirang atina muslimin hubbat ta'aruf wal itilaf dan ta'aruf lan rapih wal wahdah lan nyatu at-ta'awun silan sili tulung wa ghaira dzalik lan dian bangkono mazkur min fawaidil jamaati saking kurang-kurang kataudahan berjamaah kama yaragibu fi hubbil mar'i kaya Allah demenkeun datang gendading dalam demen ing wong suci ikhwan ing dalam demen wong suci kada kurang-kurang dua mar'i al muslimin kang muslim kabeh urang titah saling mencintai sesama muslimin alhamdulillah urang ge lamun sapartai silih cinta saorganisasi silih cinta ai kitu mah lain di partai lain di organisasi atuh silih sikut eta lah potongan ki fudoli kos kitu nya nama kudu di partai bae eta keur ieu kuarian teu geus tobat ngana kuari maksudna dek ngamimitian deui Sawaul al-aqaribi kepada tuantaana ya mari ku pirang karabat agora matalian aqarib boh karabat boh lian nyatu sih silih pika cinta anu matut na ibtiha wajillah kena arah-arah nyupri ingat Allah inilah atuh silih pika cintaana lalu bas lahatin dani'ah ora karena kamaslahatan kang asor kang hina gorbun dunyawin atawa persejaan kang bangsa dunia aya ngahiji eta teh tadi dinu kos kararitu ngahiji teh lillah mantak naon mantak pesantren salaf mah tanpa diorganisasikeun geus ngahiji asal bener lillah bakal ngahiji hate nyantel aya di mana baik tanpa aya kepentingan silih doakeun sanajan teu kumpulan di pendopo cara siata mah aya ngahiji di pendopo dibere 300.000 mendingan gede eta mah kelas Haji Pendi kelas di Podoli 3 juta lah Habib mah nyalono terus-terusan wa ujung tukang sapu na segala ku sering-seringna ya Allah ya karim kasbina khasisin atawa kasab kali balakana hubutuhran balutana pedemen ikut suci wa safaan lan benih Suwan penghasilan luhur kalawan nafsi ila sadaqat kalawan hati marin sosobat
al-karamati kang mulia kama yakshifu an makanitil ifah kalau ngabukakeun wa Kangjeng Nabi saking panggonan kapengkuhan karak saagama wal budilan abahanil fawahish saking pirang-pirang kaalaan bahwa minha barang kang lahir wa minha saking fawahish wa ma batana lan barang kang batin wa ma sunyi sepi ya ma khasyatan li rabbil alamin kena arah wadi ka rabbil alamin urang mawa tengah donceng simba besi kanyahuan ku murid besi kanyahuan ku masyarakat ai kita mah murid masyarakat biasanya nage ngamar biasa asa ulah kanyahuan ku makhluk iyalah rusak biasa urang coba lamun khasyatan li rabbil alamin aya jelema eueuh jelema akur bae sorangan di lobaan akur bae bawadu ila sakhai barang kang ngajak Kangjeng Nabi ila sakhai wal bani maring barahan lan ngarahakeun fi atain kirim ing dalam tawarahkan mulia baidan an ainar wa tabai alika saking pirang-pirang paningal pirang-pirang kang ngin kang ngintip isi akhirat lan ngarahakeun Kangjeng Nabi kang akhir alas mamarati bitadzakur ingat tase kang luhur pirang-pirang martabat narima eling wal muraqabati li jalalillah lan ngingin kadue keagungan Allah hatta yatazal qalbu malah narima goyang apa ati wa tataharraku lil masyair wa tataharrakal masyair lan narima ubah apa pirang-pirang rasa urang zikir ka Allah eling ka Allah di muraqabahan ku urang sehingga keagungan Allah tercipta di jero hate goyanglah haton ningali melihat karena keagungan Allah sebab langit bumi katut esina dada melana di antara dada melana urang digurak digerak hirup nage nang Allah goyanglah hate sehingga robahlah rasa terasa urang teh di hareupeun Allah iraha bae atuh patagayyara baka narima robah fa'al'um pirang-pirang netra an khasyatiha saking wakasan khasyatiha wedi ne uyu atawa tatabaran maka milih apa perang-perang netra saking wakasan wedi na uyun bisawalani dami kalawan milih na uyun minha saking uyun naracak cai mataan sieun ka Allah sieun ka Allah rempang besi salah geus boga rasa mah teu meunang salah dele dicabut rasa salah denge dicabut rasa salah ucap dicabut rasa remeng-remeng ka Allah dicabut komo salah barang dahar jeung nginum caki budal henteu meureun aya kendaraan mah atuh sareng ya Allah ya Rabbi Gusti Allah doa wa hadza maqamul zakirin ngahepat dah ge pandima lantaran pernahnya na disogok baheula keur zaman di Golkar sanajan tuh baheula cek gede-gede kuari mah puing-puing nya na sarua jeung Vietnam tas perang nya teu daya teu upaya tapi aya tobat mah masalah mantap kuarinya na katobatan rada deureus bae ai ngariung mah berkat-berkat bae mah meunang sanajan rada beda nya masuk diberena cauhan sip bae sakitu geus deureus sahaja wa qul zakiru tawi kilahi kibazakiri kumakum kang zikir kabel khasyi'in kang wedi kabel mukhlisin
turkang ikhlas kabeh wallahu ta'ala sholihin lamun Allah iku garap Allah ingkang saleh kabeh at-tahlil wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhharu wujudahu bitawbah. Lamahur at'aman ruhul qudsi. Kalawan tobat lan talqin. Mulazamati kalimat la ilaha illallah lan mulazamah. Lamat tepiing kalimah la ilaha illallah bilisanihi kalawan lisan insan awalan ing dalam awal ala kalimat la ilaha illallah bilisanihi fil jinan kalawan lisan insan ing dalam ati ba'da hayatil qalbi ing dalam sausada urip ati hina tusamahul mutasawwibah waktu ngangaranan ing ruhul qudsi sopo ahli tasawuf tiflal ma'ani ing aran tiflal ma'ani li'annahu minal ma'nawiyatil qudsiyah masatuhu ruhul qudsi kutatasakin sakahan makna kang bangsa qudsi wa tasniyatuhu tiflan wa khasal ilan utawi nganaran ruhul qudsi ing tiflan iku kena arah-arah pirang-pirang perkara ahaduha diciptakeun ku Gusti Allah arwah di alam arwah kabeh kuari diturunkeun hiji-hiji ka alam dunia di pakaianana jasad salila hirup di alam dunia berarti urang ngumbara engke bakal pulang ke kampung asli urang ngumbara di pangumbaraan mah menang sambarangan lantaran ngaranna ge ngumbara ulah leha-leha ulah ngeunah-ngeunah ka Mekah 40 poe ngumbara bakal balik jelema kuari jadi TK ka Australia jadi TK ka Jerman ka Itali bakal balik bahkan aya nu ka Malaysia balik dage teu sopan dipaksa ditah balik urang mana eta nu dipaksa KTP-na urang pondok dipaksa di Malaysia ditah balik ilegal ilegal. Ayo dipaksa tidak balik. Urang bakal balik ke kampung asli. Batak. Lamun baheula di kampung asli urang bisa mukalamah jeung Allah ketika ditanya. Alastu bi rabbikum? Qalu. Urang kabehan ngajawab, bala syahid. Kuari urang di alam ieu lamun urang murni sakumaha alam itu urang ge bisa mukalamah jeung Allah. Ki Bal'am bin Ba'ura bisa langsung jeung Allah mukalamah. Tapi hajunya na mandeg lantaran dibere poswan. Sekupi. Leutik tapi gahalangan. Teu bisa. Nu tadina mukalamah jeung Allah kuari jeung bupati. Kuari ngobrol nanti ya nu baheula jeung malaikat pelantarana kuari mahansip pelantaran sok datang na ka imahnya diganti ku Gusti Allah zahir deui batin deui Masya Allah tugas daripada ilmu tasawuf melalui thariqah ngabersihan batin anu bakal nembus karena zahir sinar batin bakal katingali cahaya-cahaya batin bakal katingali sehingga kucaangna batin bakal katempo rahasia-rahasia sirrun min asrarillah. Kanjeng Nabi mah kadatangan ku malaikat Jibril lantaran Kanjeng Nabi mah eueuh hahalang
sebab malaikat sorangan ge meunang ti Kangjeng Nabi. Wari tugas daripada ilmu nahwu ilmu tasawuf ieu teh nyaritakeun ganjelan-ganjelan jeung panyakit-panyakit nu mantak urang teu bisa langsung ke Allah lantaran berpanyakit. Hiji panyakitna urang asa aya, awak urang aya. Kangjeng Nabi mah awak teh teu diaku. Teu asa aya Kangjeng Nabi mantak langsung bae dat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi nurunkeun ayat-ayat. Lamun urang masih keneh ngaku ka awak urang, pengakuan urang terhadap awak urang etalah hijab. Etalah hijab. Di antara tanda bahwa urang ngaku ka awak urang, cincin gololede. Eta lupus kadar itu tuh badan wangi. Di aku tuh beudang urang katodel ku batur, tuh beudang katodel katoel karena ngaku. Tambah deui diri urang ngaku mulia teu meunang dihinakeun ku batur. Tanda deui bahwa urang teh pejabat beuh agung gagah. Tambah deui sabaraha hijab urang jeung Allah. Tah miceunan eta nu mantak bertoriko moal lulus satungtung masih keneh ngajabat. Bertoriko mah mangga bae ngan atuh jalan di tempat jang naon. Satungtungnya na masih keneh ngajabat. Nu mantak baheula Abah Anom disaling-salikeun ge ku para kiai ngasup-gasupkeun toriko ka para menteri ka para pejabat. Lainna naon moal aya faedahna sebab moal bisa miceunan hahalang atuh zikir biasa bae si ulah mengatasnamakeun toriko etalah bangsa senyum kiai senyum kiai nyalahkeun henteu sebab zikir teu nyalahkeun salah lantaran salah kuda-kudana tayang salah torikona kuari diasup-asupkeun toriko. Hayu bae teu pernah mah santren ngasupkeun toriko. Ulah atas sahabat toriko sih zikir bae sih moal wusul ilallah sebab toriko mah deuk ngawusulkeun urang ka Allah. Bahasana ge beda. Wih alhamdulillah cenah barang asup toriko teh dagang mararaju je. Pan kana dagang. Barang asup toriko alhamdulillah jabatan naik. Salah saha ieu. Ai asup toriko lain gitu alhamdulillah barang geus asup toriko kukula harta-harta kukula dibikeun jabatan kukula geus ditinggalkeun deuk ka Allah bae pamajikan kukula nu jore ditinggalkeun ku ari boga nu geulis toriko sikos kitu toriko mah ngalepaskeun nu hina aya nu hina teh dunia di jerona materi jabatan dan lain sebagainya eta toriko sanggup bupati bertoriko nyana ngalepaskeun bupati ka bupatihanana sanggup menteri jadi toriko ngalepaskeun kementerianana sanggup henteu bertoriko ngalepaskeun yayasanana ih pajarna mah kumaha meureun norekat emang padu zikir bae ilallah tengah penting Allah illallah ngeri huntu gubung tah gara-gara salah kuda-kudana toriko mah deuk ka Allah miceunan nu hina geus lain salah torikona aya anu ngadatangkeun baheula ka Abah yeuh cenah silsilahna ieu kiai cak Abah lain silsilah carana jana salah cip bimbing heula tuh dek torekat bah ulah waka diasupkeun torekat bimbing hayu lalaunan kena paham heula kuateun teu nu mantak nyana norekat can paham bere pemahaman heula Pak kalau torekat itu mau menghilangkan yang hina menuju yang mulia. Yang hina adalah dunia. Ketika Bapak masuk toriko, Bapak jadi menteri, nanti kementeriannya harus dicopot. Sanggup nggak Pak? Wih, jangan gitu dong Kiai. Ini dapat susah payah. Ini jadi menteri juga dapat nyogok. Nah, iya. Sogokannya
lemparin dong sini dikit. Nah, iya salah. Iya bicara nu hina. Tah, carana kumaha ye? Wa yazharu wujuduhu. Lahir bisa wujudna ruhil qudsi. Ku tobat, sok tobat. Tobat adalah tobat. Tobat teh tobat syariat, tobat teh tobat thariqah, tobat teh tobat hakikat. Urang mah di syariat ge can katobatan. Can katobatan di syariat teh. Mata teh, ceulit teh, irung teh, sungut teh, lempang teh, cukal cekal teh, umba ambe teh. Langkah-langkah urang mancan bisa silaturahmi ka hiji jelema lillahi taala. Asal lain lillahi taala berarti kan aya muatan. Urang macan bisa kapan nyaba ka murid lillahi taala kudu diberkatan bae. Cara si eta. Ane eta mah tolol bin goblok. Can bisa lillahi taala ulah torekat. Aya muatan lih. Ieu teh ahli torekat kunaon atuh silaturahmina ka murid hayang diberkatan. Ieu mah bapana setan kos kitu mah. Deres bapak mah ieu panglima. Panglima nya geus sah nya mah geus. Diangkat panglima. Iya kumaha itu. Ngeunah bae nyebutkeun thariqah. Giliran bae ceramah teu di amplopan. Ngageryang bae. Tuh. Lain gitu thariqah mah selalu lillahi taala lengkah-lengkah. Ketika aya nu teu lillahi taala tobatan. Astagfirullahalazim. Masyaallah. Abdi diundang ku murid abdi kemudian diberena leutik. Nyeri asana teh Gusti. Astagfirullah. Siapa salah tobat goblok. Tah, ieu sejak abdi Gusti horeng teu lillah. Nyaba ka murid aing teu boga murid bae kiai. Murid aing paling jadi kiai, aing dek nyieun majelis, aing dek muludan. Sugan we nyana teh ngaku ka aing. Dek aya we maksud tujuanna jang syiar opo. Tatu beunang ahli thariqah mah kos kitu. Haulan tuan Syekh ngundang batal norekat. Teu meunang norekat mah. Masih hayang masih kene hayang naon gitu deriung-riung ku jelema segala ngundang segala naon mentak lamun aya jelema anu ngayakeun haul sultan nyanana norekat kemudian ngundang. Ha diseri-serikeun ku ahli norekat beunang naonan. Itu hayang deriung-riung ku jelema. Ulah nyana bae ngahaolan tuan Syekh batur milu. Oh gedek milu bangga henteu aja. Oh masalah. Ieu lain, sia kebo hijinya. Sia sapi hijinya. Awas lamun teu kebo mali aku murid ku aing sia. Aju cak muridna aing ge moal kanggo guru ka sia. Tah. Ai lain di syariat lain di thariqah tuh mangga bae. Ieu mah cerita thariqah geus kelas ieu lain deui. Sehingga ade lamun atas nama thariqah awas ulah berbau-bau nuhina. Murnikeun lamun dekos kitu ulah make atas nama thariqah make syariat mangga abdi rek muludan nyumbangnya geus ka dituna ge kos kitu bae daek henteu gajeun geus raramean ngaranna jajabur kos kitu ngaran. Tapi kan lamun geus istimewa cara Habib Umar atuh teu jadi jajabur deui geus ikhlas. Puluhan sapira ge puluhan keboda hayang dan Habib Umar teh hayang geus teh hayang nya ieu mah kajen teh bagus itu ieu mah atas nama thariqah nya ngundang nya menta nya wah macam-macam tek-tek jeung bengekna eta teu beres lain kitu murnikeun ulah aya maksud-maksud anu hina sok lempengkeun ka Allah. Silaturahmina lillah ngajina lillah naon bae ge lillah asal teu lillah geura tobatan neuleuh bae neuleuh seuk bae aya geulis amat aya hayang tobatan waktuna tobat teh terus bae masyaallah karim ya Allah ya Rabbi tobat dina ningali keindahan alam tapakuran terus tobatan tobat
tina ningali makhluk-makhluk Allah. Tafakuran, tobatan. Tobat tina nikmat-nikmat Allah. Tafakuran, tobatan. Tobat tina kitu dunia nu hina. Kadele ku orang hidup di dunia pasti diriung-riung ku dunia. Nu materi material di urang teh mobil teh motor teh dan lain-lain sebagainya etalah dunia hina tobatan ulah hayang so kita kos kitu tarekat teh dimantak lah naon cenah tarekat make hese-hese kudu bersyarat ja urang salat geus bisa naon geus cek jadi mah naon meureun ieu sia norekat mah lain masalah kos kitu deuk biceuna nu hina teh dunia mun sia ngawarung eureun ngawarungna mun sia boga pamajikan piceun pamajikan orangnya kos itu cenah gitu siapa percaya kan malah nambah kan tata tina 3 jadi 4 ya hasil norekat ki alhamdulillah malah di Karawang mah boga pamajikanna 7 9 ya norekat kumaha sih cenah meunang norekat mah geus teu salat geus teu puasa boga pamajikan sadaekna geus jadi wali Allah rante seret ya Allah ya Rabbi icena nu hina nah kuari tobat asli aya nu numtun berarti cara tobatna urang mah kakarak di syariat engke mah di thariqah teh latifah main lelembutan latifatul qalbi latifatur ruh raputus sir khopi apa napas eta urang can bisa aya sababaraha poin urang can bisa tobatan ieu teh kapan dina latifatul qalbi teh aya 9 lelembutan teh isina urang teh can bisa tobat moal eureun tobat ali thariqah mah dina latifatur ruh dina latifatus sir geuninganan ieu can bisa tobatan terus moal eureun tobat sehingga tobat teh jadi pagawean jadi adat geus kulantaran jadi adat engke daek jadi makom urang aya di makom tobat geus ketika urang geus aya makom tobat geus aya rasa dina tobat teh urang geus boga derajat dina makom ketika neuleuh batur anu tobat urang teh akur jeung nyana saderajat di dinya nyaho urang situ teh makomna tobat lantaran urang makom tobat bakal akur tak urang aya di makom tobat itu makom tobat kok nyaho sebab urang nobatan eta engkena balukar tina nobatan eta wujudna bakal kos kieu si itu ge kos kitu ja kos aing akur bakal akur nu mantak layaripul wali ilal wali teu nu nyaho ka wali kecuali wali sebab naon nyana pagaweana kos kitu aing lamun tobat tina eta bakal kos kitu lamun magawean eta bakal kos kitu aya di aing kuari geus aya di itu ge aya di aing akur berarti nyambung aing make cincin 2 itu mah 4 luhur kos gitulah gambaran apa heula gambaran apa heula nah ieu teh kan ruhul qudsi teh al insanul haqiqi aslina urang teh ruhul qudsi kuari kunaon urang teh bisa mukalabah jeung Allah sehingga urang teh dibere wahyu lain nabi atau teh dibere ilham lain wali mantak daun usahakeun supaya urang aya ilham ti Gusti Allah. Jadi orang bisa munajat ke Gusti Allah engke karasa mantak dipermasalahkeun dina ilmu tasawuf ketika orang tobat ditarima jeung teu diterima karasa apa henteu dipermasalahkeun ketika doa orang diijabah jeung teu diijabahna ieu teh karasa henteu ku urang dipermasalahkeun atuh aya masalahna kos kitu mah coba jawab kayak gini moal wakai mau ngamajan kos kitu atuh mandek daun teh sia henteu cenah kula ieu ngawirid il qala Yusuf Dabi ya berarti ini raitu hada asyara kok. Eta mah hijab lagi aya 70 hijab jeung Allah. Atuh itil wirid. Tuh, nade teman tuh. Nah, iya tobat talqin. Mamulazamahan la ilaha illallah awalan bilisani. Maka lisan la ilaha illallah maka lisan ieu bae la ilaha illallah ieu gunakeun ngaranna zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah hai sesuai jeung aturan
lamun geus bisa tan napas diputerkeun tarikna keluarna tarikna keluarna tarikna kuna la ilaha illallah engke mawaan tang 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 datanglah bilisanihi fil jinan datang ka lisan ati bareng kuari lisan kolbu ati jeung lisan ieu lisan ieu bakal cicing lisan ieu bakal cicing kolbu kuari illallah 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 ieu lamun mimiti da ieu lah setar mobil kan brum 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 geus ka ditu geus ditol mah tuh tenang we cara kapal lamun mimiti oh pilot geus naik ka luhur tak bisa lelempangan pilot kalau ngobrol jeung urang ieu langsung set kapal dek nabrak los urang ngobrol jeung pilot aku gitu iya bilisani lisan heula la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tapi lain sakikituan aya aturanana sesuai jeung tuntunan guru mursyid lamun urang datang main kos kitu bae atuh da kitu bae datang ka ira ge entar kudu aya nu nudukeun kieu ke bakal ngebentukna kos kitu dibimbing ku guru memantau datang ka mana si jana sebab naon geus jadina bakal kos kitu geus jadina bakal kencan jadi bae urang lamun secara zahir ya secara zahir lamun melak dak sirungan jadi kanyawan oh sirungan oh kecamnan kadang-kadang dahanan jauh oh kembangan jauh atuh guru mursyid ge sarua baca kos kieu nya henteu dibejaan ku nya bakal kos kitu engke na urut nyana kan engke bakal kos kitu tah lamun kos kitu berarti naik lamun kos kitu berarti naik lamun kos kitu berarti naik ieu mah ijazah toriko ha ieu lieu geus masuk nah langsung seminggu beres geus siap tamatnya geus jadi khalifah ambo budak aju bergandengan jeung bupati ahli toriko khalifah jeung bupati khalifah dina toriko babarengan jeung menteri nah nyasa batu deuk ka Allah make bungkal pengkol ka dinya murnikeun aya laranganana haram ieu haram ieu mentak nyana norekat di deule laranganana di deule laranganana lamun ieu bener-bener nyana ngarasa boga penyakit darah tinggi ulah sok ngadahar sate mabok sia nyana mun ngarasa bertoriko dirina laranganana ulah ieu ulah ieu ulah ieu ulah ieu boleh bae jangan nyaritakeun aing norekat tek bae tapi laranganana ih kok kos gitu atuh maksudna norekatna jalan di tempat moal bersinar daul qalbi ketika daul qalbi engke gede hulu nyana masa sih barang norekat tuh jeung jelema masa sih barang norekat ka kiai teh sinis lain ngabagusan kok norekat mah makin bagus sebab ulah dideuleu jorena ka jelema bagusna bae jelema teh ulah dideuleu jorena bagusna bae sehingga bareng bae akur bae jeung jelema sebab nu dideuleu bagusna bae jeung si eta akur sebab nu dideuleu bagusna jeung si eta akur sebab nu dideuleu bagusna ieu mah bareng norekat waduh teu alalakur jeung sasa moal bisa ngahiji aing mah pan aing mah norekat wali aing mah mendingan dirante batak hese tuh lain sambarangan sok kira berangkat tobatan talqinan mulai zaman la ilaha illallah la ilallah mulai di lisan ieu datang ka lisanil jinan ba'da hayatil qalbi sehingga sabada hirup ate datanglah ka nusok dingaranan tiflul ma'ani bisa mukalamah jeung Allah eta keur carita kerenna sebab loba ka isin bisi salah salatna beda kumaha salat beda kieu salat beda teh urang makan sesuai jeung fikih akurkeun jeung fikih usolli fardhu zuhri Allahu akbar urang mah kitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan biasa Fatihah bismillahirrahmanirrahim mun maghrib pas asana jeung fikih jauh ke Allah tarekat mah lain gitu Allahu akbar ieu teh dititah ku Allah bareng tajeng tadi lain hayal rasa Allahu akbar dititah ku Allah geus nyebut Allahu akbar nang nitah Allah nu ngagerakeunna Allah seakan-akan Allah nangtung lain sanangtung nangtung ieu teh dititah ku Allah
ketika ruku Allahu Akbar ieu teh dititah ku Allah ruku teh lain dihayal kitu ke sia mah kitu deui ieu perasaannya na dititah ku Allah ruku teh keur bareng jeung Allah sebab Allah teh al-muharrik wal musakkin anu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun berarti digerak urang aya Allah ketika urang nyaritakeun Allah mana Allahna Allahu Akbar mana Allahna cak Allah aya mana nu keur ngagerakeun kaula di mana henteu bisa kitu eta mah keur carita ahli thariqah cuman perasaan ketika itidal itu dititah ku Allah Allah sami Allahu liman beusi salah panita Allah Allahu Akbar sujud dititah ku Allah itu panita Allah sebab aya Allahan lain dihayal lain diucap tapi terasa didinya lah bareng eta lalu hese dijabarkeunana hanya ahli-ahlina lah nu boga rasa jeung nu nyaho iman sakadar bahwa berbedalah salat ahli Allah wali jeung salat syariat sebab perasaanana lu berbeda teu bisa dihayal tah merasa mantak zikir supaya karasa lisan heula kemudian galbu terus geus bersih urang teh datanglah ka tiflul ma'ani mun Kangjeng Nabi dibere wahyu langsung mun wali dibere ilham langsung tanpa aya halak antara dirina jeung Allah langsung bae ka Allah ngan nyanana geus embung ngadoakeun embung maksudna embung samarangan sebab asalnya na ngadoa hasil maksud asalnya na hayang hasil maksud izin ka Allah geus ku Allah bae urang mah pan ngablus-blus bae ngadoa bang labus orang mah ya Allah ya Allah Allah Tapas kita lihat ada sahabat teu ahli thariqah mah adapun ngadoa anu biasa tabaruk ka Kangjeng Nabi tabaruk bae mah doa tabaruk ka Kangjeng Nabi masyaallah mun doa ti guru da tabaruk ka guru geus bae ka Gusti Allah takos kitu lah geus aya dina tiflul ma'ani artina hubungan dirina langsung ka Allah sebab eueuh hahalang urang ku ari kunaon teu bisa kahalangan ku deuleu mata naha mata urang sesuai jeung perwatekan mata urang watek mata biresep neuleuh kanu indah-indah ketika urang teu menghindar tina deuleuan nu indah dinikmati ketika dinikmati berarti orang ahli dunia lain ahli akhirat menikmati dunia melalui dedeleuan ahli wali neuleuh nu indah indah ieu teh ditafakuran Gusti keindahan ieu teh dadamelan Gusti Gusti teh maha indah indallaha jamal yuhibbul jamal Allah teh maha jamal yuhibbul jamal Gusti Allah seakan abdi neuleuh nu indah teh neuleuh ka Gusti bae komo Gusti indah selalu kos kitu nya nama jadi lain dinikmati tapi tafakur ke Allah lain eureun tafakur ke terus per detik per menit ketika ceuli ieu teh berwatak ngadengekeun suara-suara nu merdu nyanyilah dan lain-lain sebagainya suara wanita lah dan lain sebagainya ketika orang ngadenge suara merdu orang indah nikmat berarti orang keur menikmati suara merdu dunia berarti orang keur jadi ahli dunia lain jadi ahli akhirat ilah halang ahli wali lain ketika suara merdu Gusti keindahan suara merdu ieu teh ti Gusti tanpa Gusti moal merdu seakan abdi asa ngadengikeun Gusti bae kos kitu teh lain omong tapi terasa langsung tet injection automatis eta lah hasil daripada zikir tafakur khidmah muraqabah ieu kan sakadar bahasa-bahasa nyaritakeun hungkul urang mah adapun praktekna kudu ti nol heula urang ngaji Quran ge alif ba ta alif jabar a ba jabar ba mim jabar ma ta jabar ta mata sin jar si ya jabar ya sia bata sia urang kos kitu tah nah ngaji sambung nyambung karak maca ieu sarua nah ketika geus jadina Kangjeng teu kahalangan ku sasaha wahyu datang set jeung malaikat langsung terutama malaikat Jibril sahabae malaikat tu hayang mampir ka Kangjeng Nabi dipersilakeun katinggalillah ku Kangjeng Nabi
Kitu keneh para wali Allah ngan wali Allah mah ilham tergantung kumaha derajat kewalianana. Mentek lamun urang nyaritakeun Tuan Abdul Qadir sogol amat sakumaha nabi memang gos kitu. Mun urang nyaritakeun Imam Abu Hasan Asy-Syadzili sogol amat memang gos kitu sebab teu aya hahalang antara dirina jeung Allah. Terus ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli Allah yakni waliullah kos kana ditu. Ngan nyana embung ngomong teu meunang cukup ku kinaya sewaktu-waktu kalepasan mana kalepasanana itu Imam Sobari ketika kerja miahan oh Masya Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ruh Mama Ilyas naik kalur kadeuleun roh kadeuleun naik kalur nyana langsung ka jero Masya Allah Allah karim roh bisa kadeuleun atuh kuari aya nu bisa lalembutan deuleu si eta deuleu malam Jumat lelembutan berarti kan sabangsanya na eta doh bisa kadele oh Masya Allah karim. Nah lamun Syekh Abdul Karim datang ka dieu ka Syekh Hanawi ti Mekah saleng kadang set datang jadi takeun mana Asnawi aya dieu aya bejakeun eta mu kitu Syekh Abdul Karim gitu bejakeun begitu dibejakeun eta mah guru teh kadang-kadang carekan siap Asnawi zikir teh ya duit bejakeun lain ucapkeun Allah geus berangkat deui ka Mekah deuk kumaha coba ya deuk kumaha coba geus kitulah wali Allah sogol amat teh sogol namun Syekh Mansur turun di ka sumur Zamzam set terus aya di Cikadueun jieu teh geus kos karar itu naiknya ke Gunung Karang Syekh Buyut Mansur di Gunung Karang nyana nyalande di hiji tangkal kayu disumpah ku nyana tangkal kayu panjang dongeng teh Syekh Mansur keur carita ka Gunung Karang datang ka sumur 7 sagala eta kan Syekh Mansur ka luhur Syekh lamun urang nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin diajak ka alam jin kemudian kapanggih titah ngawin jin emang kumaha gitu eta lah di Gunung Karang ketika Syekh Maulana Hasanuddin Banten ndek tarung jeung pucuk umun emang kumaha bisa ka alam eta nya Masya Allah karim atuh moal ge disebut jelema sakti atuh yehe ka Cirebon dek jalan larat apa dek jalan laut gem bapana teh ya dek jalan laut teh bah jalan darat bae ulah jalan laut henteu lah jalan darat bae ye sekolah ge jalan laut jalan darat ulah jalan laut engke aya angin sia nyanyahoanan ilmu sia ge nanggi abah hatu sabodo bah nganan jalan laut set tengah jalan aya angin buah tulungan ku Syekh Maulana Hasanuddin sekolah ge bah ulah jalan laut jaheus ya aku maju ayo lalakon kos karar itu amat geus jalan darat bebas tuh kakarak geus bejeunna sia dek babad Banten mah deuk kumaha coba eta kos kitu lalakonna apakah kuari teh eureun lalakon kos kitu atuh teu Habib Rozak ge sok hiber atuh sok hiber ieu ge jana katembak nu mantak di dieu ye katembakna mending ku bedil mah ku mimis teh ieu mantak kuari teu bisa hiber deui tuh ya Allah ya Rabbi atuh masih kuari di alam kos kieu teh ya Allah ya moal di Mekah kararumpul di Masjidil Haram kok kula kapanggih jeung Kiai anu kok kula kapanggih rarasaan teh Kiai anu rarasaan Kiai atuh kalali berkah ditu masih keneh ye atuh lamun geus eueuh nu kitu kiamat Masya Allah karim lamun murid Abuya kapanggih di Mekah ja itu mah Abuya mending mun teu seuri pan seuri Abuya itu tawaf ya Allah ya Rabbi cak murid aja itu mah Abuya kana di dieu ka Mekah henteu naon henteu kok aya di ditu jitu deuk kumaha tuh kamari ge Haji Pendikan aya di Jakarta beneran kapanggih itu copet kapanggih ye jasia bareng jeung bangsana tuh ya tuh copet jeung copet deui ya Allah udah lamun jaritakeun di alam anu eta geus datang ka naon kitu ngaran Ruhil Qudsi nyana geus aya di alam eta bakal ngahiji deui jeung nu aya di alam eta atuh zahirna mah biasa bae goe tah tapi nyana dongengna ka anu ji padahal mah teu ka mamana eta Ruhil Qudsi nyana ngahiji di anu Masya Allah karim kos kitulah hamba-hamba Allah anu geus deukeut ka Allah nu mantap ketika suara Sayyidina Umar kadenge ku para sahabat kadenge ku Al-Jabal
cak sahabatnya teh Sidina Umar, apakah kenabian teh masih kene aya? Apakah kenabian masih kene aya? Ieu mah suara Sidina Umar. Pan kanjeng Nabi teh geus eueuh. Kok masih kene aya? Ieu khariqul adat. Ketika aya nu namu ka Sidina Utsman, cek Sidina Utsman, maneh zinah di jalan. Masyaallah Karim, kanyahoan di jalan manggi awewe. Ditanya heula awewe silih tetep senyum. Nah, nyoba ka Sidina Utsman, cek Sidina Utsman, maneh zinah di jalan, mata maneh ka deuleu. Pancaknya teh kanabian geus eueuh, kok masih kene kos ait zaman Nabi bae. Satang ka kuari atuh sarua bae. Lamun dilenyep-lenyep, aing kanyahoan ieu ku Haji Pendi. Atuh aing kanyahoan maling ku Haji Pendi, atuh sarua pamalingana. Tah sarua. Nah, gitulah di alam. Nah, eta teh kunaon? Zikir la ilaha illallah lisan ieu. Naik ka lisan ieu sesuai jeung tuntunan. Datanglah ka tiflul maani. Nu mantak dingaranan tiflul maani, ieulah alasan sababaraha rupa. Ahadua wallahu a'lam bissawab.